Bismillahirrahmanirrahim. Wa talatu nural qiyamati fil judi wasakhawati. Wa talatu jeung geus neangan kaula nural qiyamati kana cahaya dina poe kiamat fil judi diteangan dina barahan wasakhawati jeung tegasna dina barahan. Fawajadu arifek teh mangka mamihan kaula kana eta cahaya dina poe kiamat teh fil atsi nyaeta dina dahaga, fil atsi dina haus pisaumi dina nalika puasa. An Sahlib bin Sa'adin dicarioskeun ti Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu mantenanana anin nabiyyi nampi ti jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala nyaeta parantos ngadawuh jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhanana inna fil jannati sanyana eta tetep di surga teh baban aya hiji pintu keteh pan loba panto surga teh nyata panto surga teh loba pintu surga teh. Ketinggal ayeuna mun tama naon ya tergantung ayeuna mun tama kabagianna ahli surga teh. Aya ke ayeuna mun tama anu masukna teh bebas pilih kelir acak corak. Aya anu hanya jatahna teh satu pintu di surga teh. Aya anu bebas. Yuqalu anu diomongkeun anu diucapkeun anu disebutkeun lahu kana eta bab naon ar-rayyanu pintu rayyan lawang rayyan. Yadkhulu anu bakal asup bin hutina itu pintu rayyan saha as-shaimuna jalma anu tukang puasa kabeh yaumul kiamati dina poe kiamat. Laya dukulu anu moal asup min hutina eta bab saahadun salasa urang goeruhum salian ti eta shaimun kabeh. Yuqalu kata bakal diomongkeun kieu omonganna teh aena mana as-shaimuna anu tukang paruasa fayakumuna makasih parantul jung narantung ayeuna tara pati puasa mah nya teu absen mana tukang puasa jung abdi gitu. Laya dukulu anu moal asup min hutina eta bab jasadun salah seorang oge guru salian ti eta tukang puasa. Fa idza dakhulu mangka di mana-mana geus arasup eta jalma-jalma anu tukang puasa uglikoh mangka dipeuneukeun mu eta panto teh. Heuh, tara puasa mah ulah asup ti lawang ieu. Ieu mah khusus nyatakeun tukang puasa. Palam yadkhul mangkan teu bisa asup min hutina eta bab saahadun salah saurang oge rawahu geus nyarioskeun kana eta hadis sa as-syekhani nyaeta Imam Bukhari Muslim syekh kedua Imam Bukhari Muslim. Gitu. Wa an Abi Sa'idin jeung katampi ti sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Qala parantos ngadawuh sayyidina Abi Sa'id nyata dawuhanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhanana ma min abdin teu aya hiji hamba yasumu anu puasa eta si abdin fi sabilillah dina jalan agama Allah
illa ba'ada angin ngajauhkeun sa Allah Gusti Allah bidalika ku itu puasana teh wajhahu kana beungeutna eta si abdin anin nari dijauhkeun tina neraka beungeutna teh sab'ina kharifan dijauhkeun nyaeta jauhna 70 kharifan taun jauh aya namun tamatina kena ku seuneu neraka. Rawahu parantos nyarioskeun kana eta hadis saha Syekhani Imam Bukhari Muslim Syekh dua. Jadi aya nya loba pisan pintu-pintu surga teh ngan aya namun tama anu bebas masuk tina pintu mana bae pilih kelir acak carak dina hadis nya tadi ningakeun ayyumam ra'atun matat wajauha radin anha dakhala al jannata min ayyi babin sya'at ayyumam ra'atun sahabae awewe matat maut dina waktu maut teh wajau juga sedangkeun ari salakina eta radin dina kayan ridho an hati eta we lain keur dipikakeun kudu jadi salaki lain keur dipikaapek kudu jadi salaki mautna mangkang kedakhola pasti eta awewe nyaeta anu maot keur aya dina ridho nu jadi salaki al jannata bakal asup ka surga min ayyi babin di mana we termasuk nyata kadieu gitu termasuk ayeuna kana pintu ieu belas terus kaditu kadieu min ayyi babin sa aprak-aprakna hayang kadieu hayang dibian kadieu hayang dibian kadieu papae dan asup ayeuna mun tina lawang ayeuna mun tamana bae salah satuna nah ai pintu ieu mah nyata anu khusus di jalur masukna gerbangna jalma anu tukang puasa disebutna babur raya di mana-mana anu tukang puasa geus arep kadinya pedetkeun deui we gitu sok kana sajian makan pintu lain gitu ahli-ahli surga anu sajian mah khusus eta mah pintu gerbangna nyaeta jalma-jalma anu tukang puasa. Watalatu jeung geus neangan kaula aljawaja kana bisa ngaliwat ayil mururo tegasna kana bisa ngaliwat ala sirati nyaeta kana cukang siratal mustaqim fi udhiyatin dina kurban pawajatu mangka magian kaula karena itu jawab ya karena bisa ngaliwat ya karena tukang siratal mustaqim bis sadaqati nyata dina sedekah dakaro parantos nyarioskeun sa As-Suyuti Imam Jalalus Suyuti radhiyallahu taala dawanana anna sawaba sadaqati kana sanyana ganjaran sedekah teh eta khamsatu anwa'in aya 5 pirang-pirang warna aya 5 warna ganjaran sedekah jadi teu sawarna wahidatun anu kahiji warna ganjaran sedekah teh bi asyaratin nyaeta dibales ku 10 kali lipat 10 kali lipat sedekah 1000 balas 10.000 dibalas 100.000 sedekah ka saeta nu dibalas hiji 10 wahia jeung hari eta wahidatun bi asyaratin eta ala sahihil jismi sedekah ka jelema anu sehat jasadna anu sehat jasadna anu normal jasadna anu normal aya namun tama jasadna model aya namun tama kurang-kurang kieu sehat nah anu nempo anu aya namun tama jag gitu anu bisa leumpang
wa wahidatun jeung ari anu sawarna hiji warna deui ganjaran sedekah teh eta bitisina dibalas ku 80 kali lipat. Wa ieu jeung ari eta sedekah anu dibales 80 lipat eta halal amal nyata sedekah ka jalma anu lolong. Ka jalma anu lolong beda ganjaranna jeung kanu normal bentan. Wal mubtala jeung kanu nyata kakeunaan balai keur kanu kamusibatan atawa ayeuna mun teu keur anu pincang kitu tah keur anu pincang keur kanu lumpuh gitu keur kanu ayeuna mun teu lumpuh aya nu masuk aya genengan ayeuna mun teu aya beja-beja sok aya anu lulumpuhan gitu tah kata batur beranyaho padilah ayeuna mun teu ganjaran kanu kitu begitu leuwih tinu kanu jag-jag tak abdi keur ayeuna mun teu manusiawi sok aya kuatir karunya gitu nya lamun geuningan teh mongkeun ayeuna mun teu masih kuda unggul tikalkeun gitu jiga ayeuna potong. Nah ieu ayeuna beda ganjaranna kanu ayeuna mun tamatam padaksa mah beda ganjaranna 80 lipat lamun 1000 teh lain 10.000 berarti meureun 80.000 ayeuna mun talipat. Wa wahidatun jeung ari anu sahiji warna deui nyaeta warna ganjaran sedekah eta bitis imiatin dibales 800 lipat 800 lipat sedekah kasa wahya jeung ari eta wahidah bitis imiatin nyaeta sedekah diganjar ku 800 lipat ya ala di korobatin sedekah nyaeta ka jalma anu punya kepamilian kekerabatan kabarayaan muhtajin anu butuh muhtajin anu nya butuh katingalina nu kekerehet jadi tinggal heula memeh kabatur nyaeta lamun sarua pada butuhna tinggal heula nyaeta baraya anu butuh lain baraya anu butuh. Najan ayeuna mun teh aya keneh butuhun lamun sarua pada butuhna heulaheun lah kabaraya sabab nilai beda 800 lipat. Wa wahidatun jeung ari anu sahiji warna deui warna ganjaran sedekah teh eta bimiati alfin nyaeta dibales 100.000 lipat 100.000 lipat 100.000 lipatan. Wa ieu jeung ari eta sedekah anu ganjaranna dibales 100.000 lipatan teh 100.000 tikal eta alal abawaini nyata sedekah ka indung bapa ka kolot beda jeung sedekah ayeuna mun teu kaum kasaha panggedena sedekah wa wahidatun jeung ari warna anu sahiji deui ganjaran sedekah teh bitis imiati alfin dibalas dilipat gandakeun 800.000 tadi mah 100 ieu mah 800.000 ganjaranna teh dibalasna teh jadi lamun 1.000 teh meureun sabaraha 800 kali 800.000. Nah ieu puncakna lipatan ganjaran sedekah nyaeta siji dibales 800.000 lipatan. Wahia jeung ari eta sedekah anu hiji dibales 800.000 lipatan ala alimin sedekah nyata kanu berilmu au faqihin atawa sedekah ka ahli fikih.
tak aya namun tamatong pairi-hirian abreng-abrengan teh nyaeta sedekah teh kadinya gitu. Sabab naon daya rahun batur ge aya namun mata aja namun teh daya rahun tah teh aya urang atuh kudu jadi alim gitu. Efek teh alim teh aya namun teh nuan kitu gitu. Nuan aing ke moal kasaha sabab aing aya namun teh moal terus lain ge alim aya kitu mah gitu. Kita berkata, nah aing teh geus jadi alim teh tapi ka aing teh nya teh ada kita teh jadi alim ya. Nyata nyaho lain ada alim cek sorangan. Lain alim cek batur. Jadi lamun orang jadi seorang alim, jadi seorang ulama, ulah diulamakeun ku urang, ulah dialimkeun ku urang. Atuh dialimkeun ku urang mah kudu nawarkeun maneh kuring nu alim teh kadiekeun ka urang kitu mah. Kudu cek batur ayeuna alimna. Ahli fikih, ulah ahli fikih teh cek rarasaan sorangan ada orang ieu teh jago fikih ngaji sapina terus aya salat dan itu pariwasan sebulan balik. Tapi mun sedekah ka urang pakihna cek sorangan atuh lain pakih cek batur. Ahli fikih. Jadi puncakna lipatan sedekah teh nyaeta sedekah ka para alim ulama gitu. Tak kepada alim ulama mah kajian teu nyaho sen teu nyaho peser gitu. Teu nyaho ayeuna sana ambil ayeuna mun tak kesempatan. Ambil ayeuna kesempatan. Nah gitu. Sebetulna eta ayeuna mun didikan urang, ayeuna mun teu guru-guru teh tah. Aya kadieuna mah kadang-kadang ayeuna mun tambah lain karena ieu nya karena era teh jadi meureun aya karena era mah gitu. Lamun karena dek mudah ganjaran alus gitu lebar hanas duit keluar ganjaran teu meunang daya namun tambah kafakna daerah teh gitu. Jadi aya namun tak kudu karana nyata hayang ganjaran anu luar biasa anu puncak di mana-mana urang sedekah ka ulama. Malah aya namun tama alusna bahasana ganti ulah bahasa sedekah. Bahasana bahasa hadiah sami sareng ka para habaib. Jadi kanu araragung kitu mah kanu laluhung kitu mah bahasana ganti ulah ku sedekah. Karena nyata pengertian sedekah nyata tinu saluhureun kanu sahabeun ngaran sedekah mah. Lamun aya namun tamatinu sajajan nyata ngaranna hibah. Kanu aya namun sama sadarajat. Lamun kanu saluhureun mah nyata ngaranna hadiah. Eta kan nyata kan ya barangna ngan bahasa gitu. Bahasana anu merenah. Wa talabtun najata minan nar wallahu a'lam bissawab.